guru mah eueuna katawaduan sababna ayana kasombongan. Ayana kasombongan sababna aya pengakuan diri. Ayana pengakuan diri sabab katingali dirina. Ayana katingali diri sabab teu katingali Allahna. Jelema sombong geus kunaon eta mah sombongna ku sabab beungarna atawa ku jabatanna atawa kasepna ku geulisna ku pinterna ku luas rupa ku toatna isreut sombong. Naon sababna? Sabab ayana pengakuan diri bahwa eta teh nang urang eta teh anu urang. Misalnya sombong. Aya pengakuan diri. Kunaon aya pengakuan diri sabab dirina katinggali asa urang. Kunaon aya pengakuan sabab Allahna eueuh. Kadang lamun jelema mah mun jelema ya kadang lamun dibere teh sok poho kana hatur nuhun takapeung jadi misalnya aya nu mere atau kieu eta mana poho ya Ustaz poho kan biasanya kan lamun dibere teh nuhunnya biasa kitunya biasanya kata aya jelema teh kieu dibere teh mah jiga teu hatur nuhun wah Ustaz ari mah tunggal hatur nuhun naon deung kana sabab mana geus katingali Allah nu merana jadi si jelema teh katingali sehingga ucapan nuhun teh jangan tah aya masalah teu kaobrolkeun ku manehanana sabab posisi kitu manehanana henteu ningali jelema anu merana sabab ketika datang kamar teh Allah nu mah datang ka mana gitu sehingga jelema anu moal teh teu katingali gitu kalau bisa itu mah teri teh mulai urang teh rada aya rasa cinta kalau teh aya rasa mahabbah sabab nu aya dina diri urang teh eta teh kabeh pangasian ti Allah. Mungkin awal-awal dibahas dakwah tukang bahwa refleks atau spontan ketika jelema sering dibere komo dibere nanggo poin perhatikan saja bana uji jelema itu pasti otomatis nyaah atau cinta ka jelema sok mere. Nya kitu deui lamun misalna urang ngarasakeun terus nu aya diri untuk kesehatan mudah harus baju pakaian saja balik eta teh dialog maka orang sati akan tumbuh rasa cinta teh